Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu deui paamprok sorak di Jomantara tina acara dongeng Sunda garapan Carsun bakekok neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jejerna nasib diri tina bagian ayeuna bagian anu ka-20 atanapi 32 nah. Mitra-mitra mudah-mudahan ya dongeng teh sing ngajantengkeun panglipur kalbu panggebrahmana kanggo mitra-mitra sadayana hiburan kanggo keluarga atau kukituna mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong tingkana waktosnya mangga atuh urang dilajengkeun wae dongeng sunananya wilujeng ngadangukeun prung Ya Allah, nah nasib dikieu-kieu teuing ya Allah. Nah Kang Dani deh, Kang Roni maksud deh. Nah Kang Roni teh yang hubungi deh. Nah Kang Roni teh tos hilap gitu. Tapi dameureunana heueuh aing ge ngarumasakeun saha pilalaksieunana anu daek kanu lumpuh. Ya Allah, barang Serli keur kitu harita katingali inungna Serli nyampeurkeun bari pok ngomong, Serli gelis hidup teh sing sabar ieu teh meureun cocoba ka hidup gelis. Mudah-mudahan hidup teh sing sehat deui sing jag-jag deui gelis. Cek ibuna Serli harita bari ngusapan kana tongong Serli bangun dedeuna keranan. Serli ngareret kana jadi indungna bari ngaleng kana cangkengna anu keur nangtung. Bu, kunaon bet Serli teh janten kieu Bu? Serli gelis geus ulah dipikiran. Lain Serli hungkul anu sedih teh buat ibu oge sarua sedih gelis. Cek indungna Serli harita beri nangkep Serli anu keur diuk dina kursi roda. Bu, Kang Roni oge nahan deui teu aya hubungi ka abdi Bu. Serli poting Roni mah ayeuna keur sibuk teu kaburu ngahubungi Roni eta mah. Roni mah meureun dalam teu keur sibuk ngapiraku teuing. Serli yakin Bu Kang Roni moal kersa deui ka Serli margi sapi jalmianana anu kersa kanu lumpuh Bu. Gelis ulah cacarios kitu gelis. Ibu yakin Roni sanes tipe jalmi sapertos kitu. Suatu saat Roni pasti bakal ngehubungi ka Serli. Bu, saupami Kang Roni tengah hubungi, jap Serli jap gelis. Ibu yakin Roni pasti bakal hubungi ke Serli. Iraha-iraha nama ibu gitu terang ngan yakin we ibu. Soalnya Roni sanes jalmi sapertos gitu. Roni jalmina jalmi baik, jalmi bager. Ibu yakin Roni bakal ngehubungi
bakal ka dieu bakal datang gelis. Ibu Cek Serli harita jeung indungna Serli dua nana paungku-ungku. Indungna Serli sedih ningali kayaan anu jadi anakna kudu diuk dina kursi roda alatan katabrak teh. Kacaturkeun jalma anu diumpatna nyaeta Roni anu keur masih kene aya di Bandung. Harita Roni katingali keur ngobrol jeung anu jadi ninina. Ron, jika nama dina waktu-waktu deket ayeuna minah-minahkeun toko teh kudu buru-buru Don. Anu di Jakarta anu sakira-kira rada sepi mah gewat jualan pindah Bandung Ron. Muh abi oge parantos nawis-nawiskeun ieu teh samali kamari tos aya anu siap bade ngagalih toko teh anu di Jakarta. Anu di Senen oge nya kitu rea kantun nyairkeun hungkul pangaos parantos cocok. Nya syukur atuh ari Roni ira rek ka Jakarta teh. Abdi mah paling oge enjing Salasa bade ka Jakarta teh. Nya atuh lalila ting di Bandung. Muhun pugu ge. Tapi dah ari toko mah parantos di ieukeun ka asisten. Nya sanajan ka asisten oge pantes sarua. Nya atuh ari arek Salasa mah brala we rek ka Jakarta mah. Kumaha nenek di dieu parantos sehat pisan gitu. Ari nenek mah alhamdulillah ayeuna mah ye geus sehat. Nya syukur we atuh. Tapi abdi oge kan kamari parantos nitip-nitipkeun ka dokter supados nya istilahna mangalongkan nenek ka dieu gitu. Nya bae ari kitu mah. Dina pagunemanana harita Roni jeung anu jadi ninina teteh lager sibuk pisan lantaran Roni teh arek pinahan ka Bandung segala rupana. Toko-toko sawareh geus dijualan ngan aya sababaraha hiji toko anu memang diantepkeun di Jakarta nyatana anu di Pasar Minggu. Salian tidinya tokona kabeh geus dijualan ku Roni, aya anu masih keneh kakara jadi, aya oge anu geus memang geus dijual ku Roni. Kakocapkeun isukna poe Salasa Roni geus siap-siap rek indit ka Jakarta. Roni geus ngasup-ngasupkeun pakaian kana tasna. Sanggeus kitu harita Roni keluar ti kamarna. Terus ngageroan si Bibi anu keur aya di dapur. Bi. Aya naon Aden? Aduh, eta bade ka mana atuh menikot tos singkil kitu? Pugu abdi teh bade ka Jakarta bi dina dinten ayeuna. Abdi nitip neneknya Omat. Nenek bila aya kitu kieu telepon abdi. Mohon Den, siaplah pamikitu mah. Cek si Bibi harita bari aluman-aliman. Nyantos we bi abdi bade angkat. Terus harita Roni sanggeus kitu ini nepungan kanu jadi nininan masih kena aya di kamar. Nek Aya naon Roni? Rupina abdi bade angkat ayeuna Nek. Oh, rek nya ayeuna atuh ini teh. Oh Nek, Geus sarapan atawa encan?
Tos nih sanggeus kitu harita Roni pamitan ka nenekna kenceling ini ninggalkeun eta imah nu maksudna arek init deui ka kota Jakarta. Harita mobil anu di supiranku Roni nyemplung ke belah kulon nuju ka jalan tol. Sanggeus nepi ka jalan Muhammad Toha, harita Roni nyimpang heula ka pom bensin lantaran bensin katinggalina kosong. Harita asup ka pom bensin, senggeus beres ngisi bensin, Roni balik terus nyebruk deui asup ka jalan tol anu aya di jalan Muhammad Toha. Sanggeus kitu Roni nyemplung tarik nakeranan maju ke belah kulon init ke kota Jakarta. Kacaturkeun deui Ira anu geus balik ka imahna kapikiran deui yen tetela anu cilaka teh geuningan anu jadi saingan manehanana anu ngaran Serli. Anu jadi saingan manehanana teh tetela geuningan eta teh sapupu manehanana. Pok Ira ngomong, aing kudu kumaha tuh, sedangkan aing mika resep mika cinta ke Kang Roni. Ari Kang Ronina tetela geuningan Ira teh Serli teh geuningan sepupu aing. Wakarna teh geuning wa aing. Teuing cek Ira harita ngalamun tina kursi di luar bari ngalange. Tekung silila harita keluar anu jadi indungna. Ai Serli, Ira, nah buat ngalamun gitu geuning, kunaon? Henteu mah, aya obrol keuneun geura mah. Ngobrol naon? Mah, abi teh pepenak sareng uwa. Uwa saha? Wakarna. Loh, nah apal di mana? Wakarna tadi teh ka Bandung. Nyemputrana pan Serli. Ai Serli teh tabrakan. Sanes tabrakan tapi katabrak di alun-alun. Tapi kan teu sengaja ngan pada rerencangan Roni. Nyebatkeun wakarna teh uwa abdi kitu. Nya diterangkeun di jujutan anak kitu. Malah kenaleun teh ka nyebatkeun kitu. Ya ibu teh Raina wakarna cenah kitu. Hulang atuh harita. Indungna Ira ngahulang. Sabab manehna geus memang geus tila pisan teu papanggih jeung anu lanceuk, jeung anu jadi lanceuk terena. Aing memang teu papanggih geus lilat jeung lanceuk aing. Sanajan lain lanceuk kandung tapi memang eta lanceuk aing. Ira, terus kumaha deui? Anjeun teh teu kabujang ka dieu da margina Ira itu na Serli na kan tabrakan jadi langsung dicana ke Jakarta. Harita Ira bebeja kada jadi indungna atuh puguh we indungna teh ngahulang. Sebab dihenteueun oge sanajan lanceuk lain kandung tapi pakarna teh memang lanceukna kitu cek pikirna. Ira
iraha mah tuh urang ulin ke Jakarta nya mah teh asa dosa sabab geus lila pisan mah teh teu indit ka Jakarta teu nepungan lan ka uwa maneh baheula maneh keur laleutik sok ulin teh ayeuna mah geus sama sakali henteu pisan da nyaeta kuloba kasibukan teh geuning mama make jeung kitu sagala nya kunaon kitu henteu mah Cek Iran teu bebeja yen Sherly teh nyata saingan manahanana sarua mika cinta sarua mika bogohna ka Roni. Sanggeus kitu duanana harita asup ka jero sabab waktu harita geus meh panci magrib. Ira ayo urang sarolat heula ieu da geus magrib geuning mohon atuh ibu mangga. Harita duanana ngalaleos arasup ka jero imah. Pamiarsa sadaya sedengkeun Roni anu geus asup ka kota Jakarta harita pipikiranana nganteng inget ka Sherly. Pok atuh harita Roni ngomong, aing asa boga dosa ka Sherly. Pajarkeun aing teh teu merhatikeun ka Sherly, padahal mah aing teh kacida pisan sibukna. Boro-boro ka Sherly kapagawean sorangan oge aing teu merhatikeun ku kasibukan eta. Aing rek datang langsung ka ditu mumpung geurang kene. Ceuk Roni harita bari nempoan jam tetela. Harita geus waktu asar. Mobil rada dikebut harita. Roni nyemprung ke belah kulon. Sanggeus harita asup ka jalan anu rek ka imah Sherly. Roni eureun heula di hiji pertokoan. Nyaeta di dinya loba buahan jeung sagala rupa. Curut Roni turun sanggeus marikirkeun mobil. Harita Roni meuli oleh-oleh sarupa dingbung buahan jeung sajabana jeung baweun ka Sherly. Sanggeus kitu harita Roni nyemprung di ninggalkeun eta patempatan nuju ka imah Sherly. Tekung silila harita da memang geus deukeut di tempat balanja ka imah Sherly teh. Harita Roni geus nepi ka hareupeun gerbang ka imah Sherly. Harita klakson dipencet 2 kali. Tekung sila sorolok gerbang muka. Terus satpam keluar. Pelubus harita mobil Roni asup ngageleyeung asup ka ruangan atanapi ka pakarangan. Curut Roni turun. Sanggeus kitu Roni leumpang. Palebah panto Roni uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita kadenge aya nu nemalan ti jero tetela geuningan indungna Sherly. Harita reket panto muka bray. Pas harita muka tetela anu keur ngajanteng teh Roni. Roni mani waya kieu ieu aduh mangga atuh kalebat sok. Harita indungna Sherly menirapah ripuh. Harita bungah kadatangan ku Sherly anu tadi tos diomongkeun jeung anakna. Sherly iya bu, iya aya Roni. Bu. Harita Sherly tuturubun sanajan dina kursi roda atuh bantak sedih katingalina ku Roni. Kang Roni, Ceuk Sherly harita. Sherly kumaha sehat?
Alhamdulillah Kang. Cek Sherly harita semudar geda. Kang, Kumaha Sherly? Cek Roni harita bari nyamperkeun ka Sherly anu dina kursi roda. Nu saterusna Roni deku. Kumaha ari sampeanana? Cek Roni harita bari merhatikeun kana suku Sherly anu ditutupan ku samping. Kang, sampean abdi mah kieu. Cek Sherly ngajawabna bari murubutkeun cai panon. Sherly gelis. Ulah nangis. Kena ieu mah da kacilakaan. Nya cek Roni harita ngepegeran harita ka Sherly supaya ulah sedih. Mohon Kang, hatur nuhun pisan, tapi hanya akal Kang. Kumaha gitu? Waktosna kabujang saeb Kang. Mitra-mitra cak atuh urang tunah deui ka dieu waktosna kabujang saeb insyaallah dina dinten anjing urang teraskeun ka lain itu tuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.